Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina abdi bare nyarita nu jajarna asal muasal reungit sok disadana ceuli. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit nu diratuan ku reungit awewe. Eta karajaan teh pohara beunghara kacida, tantarana garagah, kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna, pakeanana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas, maningi bawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jemplingna aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara nu jaragana keur sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Karayap eta jelema ngadeukeutan ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ratu reungit dicopot. Tapi kakarek dicopot sabelah, ratu reungit hudang manten tuluy gogorowokan, "Tulung, tulung, tulung." Eta jelema langsung kabur kaluar bari mamoal suweng sabelah. Tentara nu jaragana tuluy ngarudag, tapi tetep eta jelema teu kasusul. Isukna ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu nareangan eta suweng nu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema, ceuk ratu reungit teh. Di harita sakabeh reungit nareangan eta suweng tempi ka kiwari. Reungit-reungit masih kene nareangan eta suweng nu sabelahna. Tempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari disada suweng cenah. Kitu wae carita ti Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.